Waalaikumsalam. Aduh, Ayo sih ke sana. nya atuh apa ya petualang. Lain mang kuring teh. Kamari si Mamang. Nya. Aya si Ucu. Mana si Mamang teh? Yo, cenah kang da keur ieu keur kompoi. Aduh, kita kompoi naon? Duka da cenah ti poes cenah jeung petani wungkul ge aya, petani bawang ge. Kemana kompoina? Ti Polres cenah ka pendopo. Waduh, Mamang hebat. Naik naon si Mamang kan teu boga kendaraan. Quick. Kompoi naon kamari teh? Kamari teh kompoi ngawilujengkeun Nya, ka Bapak Kapolres anu geus di dieu ngabdi. Mamang Dai kapan pindah ayeuna mah? di mana? Kapolda. Ayeuna mah jadi ngantorna di Polda. Oh, di Polda. Di Polda. Alhamdulillah atuh naik emang. Terus deui ngawilujengkeun sumping Saha? ka Bapak Kapolres anyar, Saha nu anyar, Mang? Bapak Eko di Polres Cirebon. Oh, tadi nanti Cirebon. Ayeuna di dieu. Di dieu Alhamdulillah atuh. Kang jaba kasepna sarua. Jeung Mamang Dai. Gagahna sarua. Sarua. Terus bageurna sarua, Kang. Sarua. Jika Mamang Dai itu deket sama masyarakat. Deket ka cida ka masyarakat, ngarangkul ka masyarakat teh, Kang. Alhamdulillah memangnya. Mantakna urang tuang rarojong. Ya siap mangga kurang bantuan mangnya. Gitu. Minimal ku kondusif di lemur masing-masing kan. Angot ieu atuh Bapak Eko da lah sanggeus teh asa-asa. Iya bener Mang. Di Cirebon ka Ciamis mah kadulur atuh. Tah kitu. Heeh. Nu pentingna mah ayeuna mah urang ngarojong Ya. program-program anu aya di Polres. Ya siap Mang. Sehingga kamari leuwih inten jeung Bu Anggi humas Polres. Oh. Ya Bu Angginya Bagur. ya gulis ya bagus mangnya. Heeh, kasep atuh kitu mah. Tah kitu kamari teh Mamang teh kompoi teh. Amun aya silaturahmi jeung Pak Kapolres bejaan Mang kilu. Pasti atuh di bejaan jeung saha deui Mamang itu jeung Akang mah. Kamari teu ngajak we kompoi. Kamari Kuluykeun lah ya. Kuluy lah. Kamana? Ya. Dan jadi Aduh, nyeun naon? jujur. Ya tuh nya. Nya, Di sanak berangkat. hati-hati Mamang kita sehat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sehat terus. Mohon doanya. Siap. Buat warga Ciamis, terima kasih Sedayana sudah bantu Mamang Dei. Tolong bantu juga Pak Eko. Mohon Siap. doanya Mamang Dei supaya ke depan semakin sukses ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.